Sirawing Niti. Sorot Panon Rasanti alias Munarsi, sakapeung galak gular giler, galak mataksieun anu borangan, sakapeung deui ciga anu melong kosong, arang ngiceup seperti jalma biasa. Kitu nate lantaran aya dina pangaruhna Nini Karimun Sakti. Dongeng Sunda Roman Silat ngajujut laku mapai rundayan carita hiji jajaka katurunan Jawara Sunda. Sirawing Nitis. Sanca dawuk cengkat nangtung muterkeun paneuteup kasabudeureun eta patempatan, narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Di mana aing bisa manggihan si topeng mayitnya? Sanajan bener arwah panasaran kibuyut ireng anu sumanding geus mere pituduh mangsa diri aing ngayakinkeun ilmu, tapi tetep nu ngaran si topeng mayit cenah boga ilmu anu luar biasa. Kadinya aing kudu guru ilmu. Ku cara kitu kakara bisa malaskan nyeri ka Sirawing. Sirawing Nitis digarap Kumang Inoy, naskah Yasana Yat-Er, teknik jeung editing garapan Nopan Cahya Lagawa, pangjejer gawe Muhammad Ismail Haufansa. Ki guru kang ngaranan Sirawing wani datang ka dieu sarua jeung datang ka kandang macan ngahajaneangan mah hese, ieu datang nyampeurkeun sorangan beuh teu dimangpaatkeun. Tah nu matak cek dewek oge kumagok si topeng mayit teh euy jadi pamimpin, make jeung aya istirah tarung jago sajati sagala rupa. Kang ngaranan aya dina kajahatan mah ulah kapalang rek naon sajati-sajatian, ari geus jelas napak dina jalan kajahatan mah bener toh. Nu matak ngabodo maneh cek dewek oge. Pan dewek oge tadi henteu terus ngomong euy. Memang teu panuju hate mah Ki Guru kuring oge. Paguron anu geus jelas, anggotana anu geus loba, tempat anu geus meunang ngabangun, modalna oge lain saeutik, tapi kudu ancur ku urusan anu sipatna kepentingan pribadi manehanana, nu hayang disebut jago sajati. Nu matak kula warga kuring nu rugi mah geus ancur-ancuran, ayeuna kudu leuwih ancur. Tapi kembali antepkeun heula euy. Dewek engke hayang nyaho kumaha sikap ajeung pamadagan laras antingnya. Nah sarua jeung urang atawa henteu nya. Cek perasaan mah sikap jeung pamadagan laras anting moal beda jauh jeung kuring Ki Guru. Manehna oge teu satuju lah dina hatena mah. Sabab tadi teh tinakan anu bodoh mun hayang disebut jago sajati nu mutuskeun katangtuan dina lumakuna tarung saperti dina poe isukan. Ngan cek ijiran Ki Guru ye kira-kirana memang si topeng mayit moal mampu ngelehkeun Sirawing. Ditanya kitu ku Aji Sutra, katingali Mbah Camati Sakti ngahulang siga anu keur mikir, teu lila terus nyarita deui. Memang dewek oge can bisa mastikeun anu sanyana euy ngeunaan ukuran kamampuan Sirawing. Ngan ku ijiran mah sabenerna Sirawing tetela disahandapeun si topeng mayit ajen pangartina nya paling teu ukur beda salapis-ipis euy. Ngan sabenerna buuk sarua hideung kang ngaranan panggih jeung jelema mah cancang tu sarua euy. Kitu deui antara dewek ajeung si topeng mayitnya. Jadi kumaha tuh ya sikap jeung tinakan urang Ki Guru dina poe isukan
upamana teh mah laras anting oge sarua jeung sikep sarta pamadegan urang cik kumaha Ki Guru. Keora montong wakang ngabahas eta sutra sebenarnya aya anu ngolepat di alam pikiran dewek oi. Tur upama teh mah bener nya nepikeun ka kitu kajadianna aya kasempatan pikeun urang. Nah aya ngolepat kumaha kitu Ki Guru? Anu ngolepat dina pikiran dewek nyata upama si Topeng Mayit jeung si Lawing saimbang ilmu jeung kakuatanana nu saterusna tarung dilakukan nepikeun ka masing-masing ngagunakeun ilmu pamungkas sewang-sewangan. Geus bisa dipastikeun duanana bakal ajal dina hati paeh patunyang-tunyang oi. Upama nepikeun ka kitu kajadianana didinya kesempatan urang ngalakukeun tindakan ngabasmi sakulawarga si Lawingnya. Tapi meureunnan sarua be jeung ngahianat kana amanatna si Topeng Mayit lamun nepikeun ka urang ngalakukeun tindakan kitu teh Ki Guru. Montong bodoh teu lain sutra. Nu matak mun mikir kudu make utek lain ku tuur deuleu euy. Nya. Kangaranan si Topeng Mayit geus ajal babarengan jeung si Lawing. Terus urang hianat kana amanatna, rek bisa naon si Topeng Mayit? Aya anu geus paeh hirup deui. Kangaranan geus paeh mah di mana-mana oge terus kajor deuleu. Nya. Kamu mun ngajung jurigan mah, wah. Juri geus moal bisa naon-naon deuleu. Teu bogaan waruga. Nu matak lamun urang teu ngalakukeun tindakan saperti anu diomongkeun ku dewek bieu, urang sarua bodona saperti halna si Topeng Mayit deuleu euy nya. Nya bener oge tah Ki Guru. Sakuduna mah si Topeng Mayit teh nya jalan pikiranna sarua jeung urang. Isukan mah sarua jeung tindakan ngabobodo maneh Ki Guru nya. Kitu euy. Nu matak dina poe isukan, nu leuwih teu heula kudu di deketan ajang ditalek mah sikap ajang pamadegan laras antingnya. Sabab di antara sakabeh anggota dewek paling kolot ajang anu leuwih punyu elmuna. Mun si Topeng Mayit nepikeun karumpat caringin ti buruan. Ku perasaan dewek mah moal make aya anu henteu satuju mun dewek ngagantikeun si Topeng Mayit mimpin paguron Topeng Laras. Bener henteu? Nya, bener Ki Guru. Kabehanana geus pada nyaho. Ki Guru lain bae pangkolotna tapi paling punjul elmuna. Satuju kuring malah mun nepikeun ka kitu teh. Mbah Camati Sakti jeung Aji Sutra terus ngalobrol. Duanana saterusna boga rarancang anu sejen. Upamana teh mah ijiran Mbah Camati Sakti nepikeun kajadi kanyataan, mangsa ilmu jeung kakuatan si Rawing jeung si Topeng Mayit imbang, geus bisa dipastikeun bakal paeh patunjang-tunjang. Wanci peuting sumanding anu sejen mah geus salare. Si Topeng Mayit mah ngahajak kaluar sorangan. Saterusna neangan tempat anu merena diuk sila dina luhur taneuh bari terus ngatur napasna. Si Topeng Mayit ngatur hawa murni dina jero dadana. Cukup lila sikap seperti kitu anu dilakukan ku dirina. Sanggeusna kitu terus hut-het sorangan ngalatih jurus-jurus ampuhna. Beres ngalatih jurus-jurus ampuhna, si Topeng Mayit katingali ngahuleng. Manehna ngabayangkeun tadi kejadian berang mangsa sageprakan bantrok kakuatan jeung si Rawing. Si Topeng Mayit ungut-ungutan bari ngagarendeng ngomong sorangan. Si Rawing memang lain lawan anu enteng. Sanajan kakara bantrokan kakuatan ku sageprakan, aing geus bisa naksir. Elmu jeung kakuatan si Rawing teu bisa dianggap sahandapeun ajen pangarti aing. Malah salila aing, salila makalangan jeung ngelehkeun jago-jago anu ngaku kana kaunggulan ilmu aing. Sigana
kakara ayeuna panggih ejeng lawan anu berat seperti halna si Rawing. Tapi sanajan si Rawing bener hebat, aing boga keyakinan dina poe isukan, dina lumangsungna tarung sacara jago sajati, geus bisa dipastikan aing anu bakal unggul. Si Rawing kudu paragat nyawana dina poe isukan pikeun hiji bukti keur dunya kajawaraan. Diri aing anu paling punjul di antara sakabeh jago-jago di dunya kajawaraan. Kudu si Rawing kudu ajal dina poe isukan. Si Topeng Mayit bangun anu yakin kana kamampuhan dirina. Yen dina poe isukan dirina bakal ngabuktikeun yen manehna tetep leuwih punjul batan si Rawing. Si Topeng Mayit dina hatena memang nekadkeun kudu menang. Sabab ku cara kitu bakal bisa neruskeun sagala rupa cita-citana. Malah lian ti eta geus moal aya deui nu bisa jadi panghalang kana sagala rupa karep ejeng kahayangna, upama si Rawing geus dipugurkeun leuwih ti heula. Si Topeng Mayit terus latihan deui jurus-jurus ampuhna. Geus ngarasa cukup ngalatih jurus-jurus ampuhna. Harita manehna terus asup ka jero imah, saterusna muruk ka kamar Ayu Manganti. Ayu Manganti anu geus sare tibra, harita ngahaja dihudangkeun ku si Topeng Mayit. Ngan Ayu Manganti teu bisa ngoneal hudang, da puguh masih dina pangaruh panglumpuhan. Si Topeng Mayit kadenge harita nyarita. Kajadian dina poe isukan anu lumaku tur bakal karanapan ku si Rawing. Wayahna kudu ditarimakeun Ayu Manganti. Ulah nyeri hate upama dina poe isukan nu ngaran si Rawing bakal eureun kumalendang di alam pamenangan. Kanyataan anu bakal lumaku dina poe isukan memang moal bisa ditolak deui Ayu Manganti. Ayu Manganti males teutepan ka si Topeng Mayit terus nyarita. Topeng Mayit, salahmun anjeun boga anggapan seperti kitu. Sabab kuring boga keyakinan dina hal ajen pangarti si Rawing jelas leuwih punjul. Malah kejadian anu lumaku dina poe isukan bakal sabalikna anjeun anu bakal eureun lumaku di pamenangan. Sabab geus waktuna anjeun ditagih janji dina dosa-dosa anu geus dilakukeun ku anjeun, kaasup ngabinasa ka salaki kuring jaga sinangling. Anjeun memang kecep telenges Topeng Mayit. Ayu Manganti kahudang deui ingetanana ejeng rasa kasedihna ka jaka sinangling anu jadi salakina dibinasa ku Aji Sutra lantaran ngalaksanakeun parentah ti si Topeng Mayit. Ngeunaan jaka sinangling ulah leutik hate Ayu Manganti. Sabab awal akhir oge tangtu bakal bisa panggih deui jeung Andika. Bener, panggihna engke di alam kalanggengan, di mana kuring nyusul ninggalkeun ieu alam pamenangan. Kan dosa anu geus dilakukeun ku anjeun memang kudu dipetik buahna dina poe isukan. Anjeun bakal narima walasna. Teu kudu cerik jeung sedih ti ayeuna Ayu Manganti. Leuwih hade simpen eta cipanon. Ulah dikaluarkeun ayeuna nya. Isukan sing seubeuh ngumbar ka sedih ejeng ceuri. Sabab si Rawing bakal paragat nyawa dina poe isukan. Ayu Manganti geus teu hayang ngalayanan caritaan si Topeng Mayit. Kahudang deui kasedihna ras inget ka jaka sinangling anu jadi salakina, anu geus eueuh di kieuna. Bakal beuki nambahan kasedih ejeng nalangsana. Bakal leuwih ancur hatena upama caritaan si Topeng Mayit dina poe isukan jadi kanyataan. Si Rawing tepikeun ka ajal ku leungeun si Topeng Mayit. Ayu Manganti jadi ngumbar kasedihna, bari hate Norweco ngomong sorangan. Kang Angli, nah nasib diri kadar awak. Dina waktu ayeuna urang teh bet kieu Kang. Upama dina dinten enjing Rawing oge sami nasibna ngantunkeun ieu pawenangan jadi korban tindakan lagu kajahatan. Abdi teu sanggup Kang. Abdi teu sanggup pikeun neruskeun lumakuna ieu hirup di alam dunya. Kang Angli, abdi jadi ngabenerkeun kana caritaan si Topeng Mayit. Urang memang bakal tepang Kang.
engke di alam kelanggengan. Abdi nedaka salira Gusti. Muga amarawi aya kasalametan dina dinten enjing tur salawasna. Kitu sasambatna hate Ayu Manganti dina waktu harita. Memang geus bisa dibayangkeun ti memehna ku Ayu Manganti upama nempikeun ka si Rawing ajal binasa ku leungeunna si Topeng Mayit nu bakal samagaha hate panghebatna mah tangtu Saraswati salaku nu jadi pamajikan anu salila ieu satia satuhu ngabakti kanu jadi salaki. Kahirupan kulawarga si Rawing bakal aya dina katunggaraan salalawasna. Malah teu mustahil pihak paguron Topeng Laras boga karep hayang ngabasmi sakabeh kulawarga si Rawing. Beuki nalangsa lewang jeung salempang hate Ayu Manganti upama ngabayangkeun kajadian anu bakal lumangsung dina poe isukan. Kadenge harita si Topeng Mayit nyarita deui. Tapi henteu kudu salempang ku lumangsungna tarung dina poe isukan Ayu Manganti. Sabab dina waktuna isukan ijen jajaten moal aya saurang oge anak buah kula anggota Topeng Laras ku cara kumaha bae oge nu wani ngabantu. Tarung dina poe isukan bener-bener tarung jago sajati anu ngan ukur kula jeung si Rawing anu kudu ngabereskeun geusan mastikeun saha anu leuwih punjul elmuna. Ayu Manganti geus teu bisa nembalan kana caritaan si Topeng Mayit. Harita masih keneh tetep ngumbar kasedih jeung lamunanana. Tempat sejen di imah nu kungsi dipake ku Mbah Camati Sakti jeung Aji Sutra mawa Saraswati jeung Ayu Manganti ka eta tempat. Harita dimangpaatkeun ku si Rawing jeung Saraswati anu mawa laras anting keur leureuh dina peuting eta. Laras anting geus sare, sedengkeun si Rawing jeung Saraswati masih keneh aya di luareun imah keur guntreng ngalobrol. Saraswati ngebrehkeun perasaan anu tetep aya dina kasalempangan. Inggis dina poe isukan mangsana ijen jajaten ngalawan si Topeng Mayit anu jadi salakina bobor karahayuan eleh jajaten kudu jadi lawan. Saraswati anu harita keur cumarita. Abdi hate mah tetep salempang. Inggis Kang Rawing cilaka eleh jajaten ku si Topeng Mayit. Mun dugikeun ka kitu teh rek kumaha atuh kahirupan kulawarga urang Kang? Iya, nu teu boleh jadi kasalempangan ke diri abdi mah Kang. Nya henteu kumaha mun akang nepikeun ka hanteuna mah jelas Saraswati jadi rande. Ganda acan kolot-kolot teuing ceuk akang mah nya. Sanajan jadi randa oge payu keneh Raswati nya. Nya tinggal kumaha Raswati eta mah rek boga deui salaki moal ngajugjurigan akang mah. Nya da Kang Rawing mah kitu diajakan ngobrol anu bener teh. Kalakah ka mana karep jawabanana teh. Abdi pang ngebrehkeun perasaan anu seperti kitu. Lantaran abdi salempang henteu miharap upama dugikeun ka aya kejadian kitu Kang. Nya entong waka dipikiran jeung dibayangkeun ti ayeuna atuh. Da poe isukanan oge apanan acan ieu teh. Tenang cek akang mah nya. Ulah waka salempang ti ayeuna Raswati, pancek akang oge urang digelarkeun ka alam pawenangan teh estu lain menang kahayang. Atuh dina waktuna mulang heuh teu beunang dipikambung. Nu matak lebah dinya mah kumaha anu ngatur, kumaha anu ngersakeunana nya. Hirup lain menang kahayang, paeh teu beunang dipikambung Raswati. Tapi kangaranan tarung dugikeun ka acal mah Kang. Bet asana teh kabina-bina teuing. Na teu bisa kitu Kang. Lamun si Topeng Mayit diajakan damai. Nya pasti bisa damai mah.
Tapi merenan akang kudu biluk jadi baladna si Topeng Mayit. Cindak eta mah henteu kudu jeung naon kitu teh tarung segala rupa. Malah ti ayeuna keneh oge akang amanat yeuh kanu jadi pamajikannya. Nya. Nah amanat naon kitu Kang Rawi? Kieu yeuh. Ieu mah upamana wae nya. Memang jalan akang balik atawa mulang teh kudu ku ngaliwatan jalan tarung nya sing ridho. Ngan salaku pamajikan ulah rek samar nya sabab hirup mah teu maot nu dikubur mah waruga sumanget jeung kawani akang bakal tetep sumanding dina dada anak turunan akang nya anak turunan urang maksud dehnya malah di mana Jakasin Langling jeung Ayu Mangan ti boga anak akang didinya bakal gelar deui lalakon pikeun nitis kasekeserer anak turunan nu mata kadenya ulah samar. Nah bisa cenah gitu make henteu bisa apan anu maha kawasa mah wenang asal memang dikersakeun ku anu maha kawasa kun murbeng alam moal make aya istilah pamohalan nya nu matak henteu kudu salempang jeung leutik hate sing regreg jeung tetegnya sabab setiap anu datang tang tu bakal balik ngan lamun hayang datang deui kudu panggih heula jeung elmuna nya nyaeta nganyahokeun ti mana urang datang jeung rek ka mana urang baliknya. Nu matak henteu kudu make dipikasieun soal pati mah. Da eta mah bagian keur sakabeh anu hirup nya. Kaharti ku Raswati oge lin, kaharti lin. Si Rawing mere katategan ka anu jadi pamajikan ku cara mere katerangan anu memang henteu bisa dibantah ku Saraswati. Napas panjang terus kedal delisan. Tapi tetep waspada mah kedah Kang. Sabab si Topeng Mayit sanajan bener bangun anu ngayakinkeun ka urang yen di pihakna moal aya nu ngabantu di lemangsungna tarung. Tapi kangaranan urang datang ke Kanang Macan mah Kang, tacentang tu aman. Nya jelas atuh waspada mah kudu. Entong boroning rek datang ke tempat lawan. Nya lempang sorangan oge teu waspada mah pan heuh balangah buahna tina balangah teh pan heuh bisa cilaka. Cindekna nya lebah dinya mah akang waspada ngan cek akang oge yeuh Raswati mah kudu yakin kanu ngatur ieu hirup bet biraku mun urang melak hade buahna kudu kagorengan mun kitu mah nu makawasa teh teu adil nya. Pan kadinya tah udagan urang mah Saraswati. Mohon gitu Kang. Dari kahoyong mah Kang Rawi salamet be. Urang tetep bisa kumpul ngariung Kang. Ari lebah dinya nama sok sanajan akang oge sarua Raswati sajelemana anu hayang cilaka nya nu depenta mah tangtuna ge salamet sabab kangaranan pisah jeung kulawarga teh pasti nyeri kana hate. Saperti anu mindang karanapan ku urangnya dina waktu keur ngora geuningan. Tah, abdi tatos alim deui Kang. Nyorang laku kahirupan saperti anu katukang-tukang teh. Sageuy atuh ayeuna mah Kang, kantun tenangna, kantun bagjana. Tapi nah, geuningan bet kalaka kieu. Teu le bae aya cocobi. Teu acan oge aya laratan ngeunaan Rasanti. Ayeuna tos dar aya kajadian anu saperti kieu Kang. Nyamun dipikir kadinya mah memang matak sumpeg gana hate Raswati ngan kangaranan lalakon dina kahirupan teu bisa salawasna aya dina katenangan jeung kabagjaan nya
teu beda urang nyorang jalan anu aya datar oge aya anu nanjak. Kalan-kalan pan urang teh sok panggih ejeng jalan anu mudun. Nganu penting mah mun nanjak urang teh ulah kateuha, mun mudun ulah ti kusruk nya. Lain padahal tari beurangnya ngalak kalapa heula. Nya dekat tengah peuting mah pastina oge garayeuh lapar beuh ngeunah meureunan mun ngabubuy kalapa yeuh. Kang Rawing masuk ke mana bae taun teh. Teh aya ti dituna atuh Kang, kalapa mah dibubuy. Kang ngaranan ngabubuy mah uyatan api sampe Kang. Nyakeun bae ketang, lapar sapeuting mah da isukan ke tempat nasi topeng mayit eupi laku make henteu disuguhannya. Kang Rawing mah Kang ngaranan datang ke tempat musuh, sareng datangna ka ditu urang depan bade tarung. Pilaku Kang, make jeung disuguhan segala rupa. Sok ka mana bae Kang Rawing mah taun teh. His nyante kitu. Sabab si topeng mayit tetep moal sugumaeun hatena sanajan menang tarung oge nya. Lamun anu jadi lawan hengker tanagana alatan beuteungna can dieusian. Lain oge jago sajati atuh pan, cek manehna oge pan manehna teh hayang disebut jago sajati nya. Nu matak tarung nu lumangsung dina poe isukan estu tarung dua pribadi jalma anu beda sikap jeung pamadegan. Ngan masing-masing ngarasa boga kahormatan ajen diri nya. Nu matak sanajan aya di tempat lawan urang tong sieun kalaparan, urang buktikeun gerak isukannya. Sikap ejeng caritaan si Rawing estu tetep tenang. Sigana teh taya pangaruhna kajadian dina poe isukan. Tarung anggeus-anggesan jeung si topeng mayit nu bakal lumangsung dina poe isukan, taya pangaruhna pikeun hate ejeng pikiran si Rawing. Sedengkeun Saraswati mah tang tube beda deui. Sanajan ditenang-tenang, diteteg-teteg oge hatena. Aya rasa salempang mah ingis anu jadi salaki nepikeun ka hanteuna ajal binasa ku leungeun si topeng mayit. Si Rawing neuteup ka Saraswati anu jadi pamajikanana terus nyarita deui. Bisi geus tunduh mah mending teu heula jug ka itu golerkeun Saraswati. Akang mah masih keneh can tunduh. Hayo ke isukan nundutan geura. Sok golerkeun ka itu. Manasina akang geus biasa cunggelik melek. Hayo golerkeun ka itu Muhun atuh Kang, datos tunduh abdi mah. Abdi monok ti payun Kang, ari Kang Rawing teh acan tunduh mah. Keun engke nyusul akang mah nya. Heueuh bisi hayang dikekepan mah Saraswati engke kasubuhnakeun nya. Saraswati geus kitu mah terus asup ka jero imah. Memang moal kuat lamun terus ngabaturan anu jadi salaki cicing di luar imah. Kituna teh lantaran anu jadi salaki tangtu masih keneh aya kepentingan anu sejena. Tumali jeung kaayaan anu bakal disinghareupan dina poe isukan. Sanggeusna Saraswati asup ka jero imah. Si Rawing terus neangan tempat anu merenah. Sanggeusna meunang tempat anu merenah, terus diuksila di luhur taneuh, nyedekepkeun dua leungeun bari peureum. Waktu si Rawing ngabayangkeun beungeut ejeng dedegan si topeng mayit, karasa aya geteran anu kuat kana dadana ejeng hate si Rawing. Ku si Rawing bisa kaharti ayana eta geteran nandakeun yen tahapan ajen pangarti si topeng mayit henteu disahanapeun tahapan ajen pangarti manehanana. Si Rawing museurkeun deui kakuatan batina. Kaayaan beuki peuting, sepi jempling, iwal ti sora papaes peuting anu kadenge. Dina kaayaan si Rawing keur saperti kitu. Kadenge harita ku si Rawing aya sora Sang Hyang Roban. Bagea Rawing, ulang ayeuna ngahaja nepungan sarta rek ngabejaan ka Andika ngeunaan kaayaan Jaka Sinangling anu memang kukulat dibantu jeung ditulungan tina cengkreman ngaji sutra. Jadi Jaka Sinangling disalametkeun ku diri kula sabab luyu jeung kasanggupan kula pikeun ngajaga ngariksa anak turunan ngandika
jadi ngulah kaget lamun dina poe isukan bakal pasaran dog di jalan Rawing. Si Rawing ngomong lalaunan, nya nuhun be atuh hari kitu Sangiang Roban, anak kuring salamet tina cengkreman jalma anu jahat anu akhirna bisa tepung sarta riung mungpulung deui. Memang kitu kuduna ari rek bela jeung ngabantu umahnya. Dah sakitu beholanya. Hal penting anu rek dicaritakeun Kang Andika teh Rawing geunaan jaka sinangling. Ayeuna kula pamit Rawing. geus leungit sorana Sangiang Roban. Si Rawing cengkat tina diukna, terus muru asup ka jero imah. Geus kitu mah terus sare. Poe isukna sanggeusna si Rawing jeung Saraswati beres marandi, duanana terus ngajakan laras anting pikeun lumampah. Si Rawing anu harita nyarita,